sekalapatan apunten anu kasuku bari titenan hop sing kanya deh kira-kira bikin gitu nayagama ibu hajan anu nyarangan Allah sadaya ngaturkeun lagu para nonton gue ngaturkeun lagu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu nyalakeun kawilujengan kasadaya kaum dangu pilih serkalapatan hapunten anu kasuku pilih serkalapatan hapunten anu kasuku tong bari ngarokok doh bari titenan hop dek kumaha bersatu na hirup ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus papurisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan geus aing-aingan padahal pan sewa tuturkeun
hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula Ya, benar. habluminanas heula Peminanas. Jeung papada urang heula. horizontal heula kakara vertikal Hubungan jeung nu kagungan sama. apan Muhammad oge diisrokeun di mi'rajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur Melesat. cing atuh geus karolot di dieu teh aya bapa dalang endas aya bapa dalang sate Bapak Karsan Karsan. Bapak Karsan yoga suara eta teh dalang Dalang burukan saprofesi jeung urang. mang nyerikeun ka aing Pasti. sarua dalang aing diheureyan ku panayagan Burukan teh jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah. dek hareureuy mah geus jadi gogobrok tuh Di daerah Batur kan ada. ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh Sarua jeung nemongkeun ka. pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan gerepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako nu aing Gimana ngajing-jing panakoanya ya? tadi eta bapak protokol bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmati nikmat iman nikmat Islam Bener. ngan ukur jadi seremoni Slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron Minu abong kena ieu dunya panggung sanewara meni pinuh ku formalitas bungkus. pinuh ku kepalsuan Betul. tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh Ari eusina di parariceun deui bungkusna di kakawal. tak lambang negara teh ngan ukur dibawa ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? Betul. Kapan keadilan diturunkan? Nah hayu Garuda teh rek megarkeun nogna Atawa rek diseungeun. tuh pangna didewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna Naon? dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika Jepang dibom tuh Garuda megarkeun nogna teh Bom atom pan mararantog urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna lemurna. Aya kamelang. Hiroshima Nagasaki Aya kamelang perkara lemurna. nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul Rek dipang-pangkeun nunggunya. ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh Paur. biadab Bener kaciri. keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul ai nu maling duit negara diantep ai si inu ngageo-geo bujur ribut sarerea Genyeul. ai nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep apa artinya merdeka Makna merdeka apa?
Candi Hanap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bangsa urang geus taleler utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibenung bisa ngabenung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. Benar urang Bandung ngabandungan. Omat ulah parunung. Cing inget kanu agung. Lebaran mah dari sarung. Eta we urang. Tuh. Cing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge. Dipanerikeun. Dari keadilan dan sosial nya. Nya. Benar. Kitu ceuk aing oge. Ulah ka mana karep ieu dina rombongan geus patongong-tongong. Dewek ngiga kenang dijempekeun. Ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Naon Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna. bener teh. Geuning bisa leungeun sia ngeunang dijempe-jempe nyilakakeun aing. Akang Pangmoloto teh Dek dipake dina KTP unggul teh Islam teh. bari bener. Lain tah dengekeun. Geuleuh aing. Ngamo Dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang. teu bisa. Teu bisa. Dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum. Buat teu. Jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh. Dihakan cacing. Buat teuing manehna mah moal aya di dieu mo. Jok. Tapi Tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang. akang mah belajar we. Dek mawa naon sia ka akhirat lah. Ceuk saha mawa amal. Keterangan. Mawa keterangan. Ngagugu teuing sarerea atuh sia teh. Mawa amal di Anda. Gugu mah hukum. Kumaha hukum teh? Cek hukum lako jitu muna puroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat. Jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade. Eta lain Mau paeh ninggalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka mau kumaha teh ngomong cai teh hari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa. Maung paeh ninakeun belangna gading. Gajah paeh ninakeun gading, manusia paeh ninakeun jasa. tah kitu. Wah, nah atuh. Jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia Lain. Mana teu bisa-bisa. kalah leuwih hancur gitu ku aing mah nya. Aduh ampun.